Aku sudah lama menunggu. Cepat tunjukkan channel mantan lurah yang akan kau perlihatkan kepadaku. Jampe-jampe kararas, gerak gede, gerak waras. Silahkan untuk Akang tonton, tapi jangan lupa untuk di like dan di subrek dulu. Baskom Saktiku, tunjukkan channel mantan lurah padaku. Hah? Aing dia kejual kapal menang mobil iya. Iya teh. Pila kadar ngajual 7 ton. Coba motor kabeli. Mobil herang. Mantap pokoknya mah. Anggot mau dijual kabeh jeung kebona. Tuhan deh. Alah, mantap. Sekali dia. Mih nyahun batur. Sekali dia. Sia jalu mantap 7 ton itu udah mantap dan iya aing kumaha ngahirupana. Naon tuh gadeu merang teu nyahoeun urang ya nu urang ajeun teh no kan aing bingung teh bisa ngahirupana ya aing kumaha ya boro-boro mawa perilaku boga mobil teu bisa ngahirupan nyerahkeun kantun ka bos cik hayang nyaho asup ya tinggalikeun aing kumaha cing ngahirupana ya itu colokeun ka dieu heeh nah terus hirup cik sok pede kumaha tah heeh tapi heueuh ku kitu nah masih aya pangabisa kitu nah wes jong adi tuh marap di tapi yo adi tuh lah siap yo ngade tuh jong oke bisa aing ge enak wes gitu gawe teh paraban di mandian itu mana yo sapi geus aman mes di parab paraban memang penghulana ayam ayam geus pokokna entong geus soang geus meri semuanya sudah bagus aman pokokna geus bagus pada anak tah yo sia mun sayang sukses jika haji oh siapa pokoknya mah iya ngejual kapal 1 ton oh iya 1 ton mobil 1 ton tuh berarti orang lamun aya tina kapal hungkul eta pokoknya mah geus meunang ieu kandangna geus puguh sapi dah banyak pokoknya mah ayam banyak tinggal pamajikan can banyak gitu ya aneh lamun posisi yang sukses contohan aing cicing heula keur ngobrol cicing pokoknya mah contohan aing tapi asa bahan sih bener maneh mah nu penting kana mah pokoknya gawe di dia ka benar ya kurang di bonusan ayeuna lumayan ya tips di aing ih gila tak asup euy
Yuk kandel ting dompetna. Tah asupena mah. Duit cek duit. Bonus bonus. Enak geuskeun ya pagawean. Pokoknya orang balik ke kebon kakinclong. Pokoknya ada bonus eta lumayan. Yuk ekilikan lah kebonnya. Yuk. Iya hayam saya jago. Yuk hayam lain sembarang hayam. Hargana 50 juta ya hiji. Pokoknya mah di Afrika Selatan tah dahar hideung jiga aing. Coba itu airnya tuh dihanap keur nganak. Mantap. Kerjaan balong deui. Bener gawena. Gawe ulang-ulang gitu. Bener. Nyen balong tah di kamari ya geus 3 poe 3 peuting teh anggeus. Cenah anggeus sapoe. Pisan. Lihat kebunku penuh dengan sayur. Ada sayur terong, ada sayur cengek. Coba ting cengek nalada. Enak nah jadi orang terlanjur kaya. Terong 10 juta. Cengek 10 juta. Buncis macan di aku bisa tuh belah lana. Mantap pokoknya mah. Tah, gitu gawe mah. Tuh, pan, udah teh bersyukur. Ayeuna digawekeun di dieu. Terus gawe heula ka bener, kada urang keur ngobrol. Tuh, pan lanceuknya itu tah ngurus sapi. Ayeuna nyana di dieu kurang perkebunan. Tah, maneh lamun hayang sukses juga haji gitu. Turutan kudu giat pokona mah. Isuk-isuk kudu geus udang jam 3. Dengekeun lah dengekeun. Ai haji keur ngomong teh. Jam 3 kudu geus udang. Pokona mah. Tuluy jam subuh buat berjamaah ke masjid. Tah, geus pabubeurang jam 8 salat duha. Salat 5 waktu kade ulah telat. Kudu berjamaah eta teh. Sing hayang sukses eta kunci sukses mah ulah salah. Pokoknya mah kan lamun hayang kunci nu sagala bisa kunci Inggris. Ngerti? Dengekeun haji ngomong teh. Arti Pak Haji. Tah, gitu atuh. Sok wari gawe ulah kena taeun. Tah, gawe halus nya. Tah benar. Kala dompet kandol pisan ya huras ya. Yo, bonus. Tah. Lumayan. Tah, gawe bener nya. Bukan belah diturah tuh, kacaang. Siap. Iya, sasarean lah dah, rada tunduh ya. Teangan ka ditu ka dieu. Kita ngumpah mobil hanteu. Kita momean panan jembe henteu. Di kandang sapi can diparab. Aing kukurilingan di kebon eueuh keneh wae. Pagawean teh HS jeung HS sukses iraha aturan HS wae. Ya, ulah sok nembalan keur diobrolan teh. Didinya ku aing geus dipercaya. Tita soteh sok ayeuna kelola mobil inventaris dibere. Yang ngalajukut sapina diingukeun, kebon disewakeun, ka didinya heg teu kudu ngeluarkeun naon ngan saukur daek jeung daek. HS we HS pagaweana teh. Yo, hayang sukses mah. Udang jam 3 tahajud. Subuh berjamaah. Jam 8 duha. Lohor, asar, maghrib, isya di masjid berjamaah tepat waktu. HSD. Erek ya berubah ya mal kewe. Erek siap haji. Eta pacul. Siap haji, siap. Awas deui. Ya, mina semangat. Enggak sakit tuh heula lah. Gawe na can puguh. Siap. Gawe. Cicing jeung cicing wae. Ampun pisan ya udah. Naon atuh? Ngobilaan aing. Atuh teh ka deuleu, teh nyaho tuh. Kan aing keur sare. Tuh anjir dia tuh ka dulu. Dodol.
ayeuna kan. Cina. Heuh. Nyaho aing mah teh nya. Lamun kitu bejaan. Puguh pisan. Atuh ulah ngegas dinya nu salah atuh budak ku aing.